Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Rebo kaping 3 Juni 2026. Masih dina surat An-Nur ayat ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau la fadlullahi jeung lamun teu aya karunia ti Allah alaikum ka anjeun kabeh warahmatuhu jeung rahmatni Allah. Tangtuna geus ditimpakeun bencana ka anjeun labeh lamun teu aya karunia jeung rahmat Allah tina dosa-dosa anjeun. Wa annallaha jeung sanyana jeung yen ari sanyana Gusti Allah Raufur Rahim anu maha penyantun Allah sareng anu maha penyayang. Jadi upami Allah teu maha penyantun jeung teu maha penyayang tang tugas ditimpakeun bencana sabab tina dosa-dosa anjeun anu teu liren-liren maksiat ka Allah Subhanahu wa taala salajengnya. Jadi Allah mah Maha Rauf, Maha Rahim. Henteu sakonyong-konyong nimpakeun bencana kecuali Allah tos ngarsakeun. Saterasna. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina hei jama-jama. Amanu anu ariman kabeh jama-jama anu beriman. La tattabi'u ulah nuturkeun anjeun. Nuturkeun naon? Khutuwati syaitoni kana langkah-langkahna setan. Lamun urang nuturkeun kana langkah setan berarti balad setan, berarti menuju kana jahannam. A'udzubillah. Saterasa wa may yattabi jeung saha jalma yattabi anu nuturkeun khutuwati syaitoni kana langkah-langkah setan fa innahu mangka kanyahokeun ku anjeun sanyanahu itu setan ya'muru setan teh marentahkeun kana naon bil fahsyai kana perbuatan keji. Naon ari perbuatan keji teh seperti syahwatna jelema eta teh diarahkeun kana keji ku setan. Wal mungkari jeung kana pamungkaran, ari pamungkaran naon? Kana paharaman dunia. Harta benda jeung sajabana. Anu tadi mah syahwat jeung harta benda eta teh didorong ku setan kana jalan anu teu sae. Saterasna. Walaula fadlullahi jeung lamun teu aya karunia ti Allah alaikum ka anjeun kabeh wa rahmatuhu jeung rahmat Allah. Mazaka moal dibersihkeun mingkum di antara kabeh min ahadin ti saurang ogenan abadan saumur-umur. Moal ngan eta mah aya rahmat Allah we. Walakinna tatapina Allah ari Gusti Allah yuzaki ngabersihkeun Allah mayyasha'u kasing saha jalma anu dikersakeun ku Allah. Wallahu jeung ari Gusti Allah samiun maha nguping Allah alimun jeung maha uninga. Jadi asa bersih urang ayeuna asa panggayana lain bersih. Eta teh dibersihkeun ku Allah, disucikeun ku Allah, dipasihan hidayah ku Allah Subhanahu wa taala. Saterasna rahimakumullah. Walaya tali jeung ulah koret, ulah kikir, ulah merege hese ulul fadli ka jalma-jalma anu dipaparin karunia atawa keunggulan kelebihan harta, kelebihan jabatan, kelebihan ilmu, ulah koret mingkum ti antara anjeun kabeh wasaati kana kalegaan dunia. Jadi kalau luasaan dunia ku Allah dipaparin ulah koret. Ayo tu ulil kurba kana mere ka kaum kerabat. Ulah koret kana mere ka kaum kerabat. Kudu berehan ka dulur cek bahasa Sunda. Wal masakina jeung ka jalma miskin kudu berehan. Sabab urang teh dibere kalaluasaan dunia, kalaluasaan ilmu, kalaluasaan jabatan. Contohnya seperti itu. Utamina kalaluasaan saat di dunia.
wal muhajirina jeung kajama-jama anu hijrah di jalan fi sabilillah nyaeta di jalan Allah, hijrah tempatna atawa hijrah amal ibadahna tina awan kana sae. Sok pasihan ku anjeun tina kaleluasan harta benda. Wal yafu jeung sok hampura, wal yasfahu jeung kudu lapang dada anjeun kabeh. Allah tuhibuna ayyaghfirullah nah anjeun teresep teu hayang ayyaghfirullah kana pangampuranna Allah. Sabab lamun urang berehan kadulur, berehan ka tatangga, berehan ka nu miskin, berehan ka jama-jama anu hijrah eta teh pasti kengeng pangampura ti Allah. Nah teu hayang kitu patarosanana. Lakum pikeun anjeun kabeh. Wallahu jeung ari Gusti Allah Ghafurur Rahima eta Allah anu maha maparinan pangampura Ar-Rahimu jeung Allah anu maha penyayang. Jadi ulah koret kedah berehan. Sabab lamun urang berehan lungsur pangampura Allah jeung rahmat Allah ka urang sadayana. Barakallahu li wa lakum. Mugi aya manfaatna. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.